Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya mau membaca atau mengaji kitab Perhiasan Bagus untuk pelajaran bagi anak-anak remaja wanita. Kitab ini karya Kaula yang Sahih Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Maka ari sanggeus kitu ieu kitab eusina pirang-pirang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di jero hal pengajaran kahadean jeung pirang-pirang pangandika ulama. Di jero pangajaranna eta kabeh dipindahkeun mimiti kana basa Malayu Jakarta. Ayeuna dipindahkeun deui kana basa Sunda. Serta sawarehna henteu kungsi disebut lapad Arabna deui. Ditukilna ieu kitab ieu kabeh tina kitab-kitab anu mu'tamaj jeung ieu pengajaran teh khusus pikeun barudak awewe tatanapi loba oge ieu pangajaran anu pantes ka barudak lalaki. Ari gunana ieu pangajaran nyaeta matak menangkeun 5 rupa kauntungan anu gede. Kauntungan ka anu di jerona diajarna. Maka ari jalma anu menangkeun 5 rupa kauntungan gede teh nyaeta manusia anu paling hade tur paling untung ti dunia nepi ka akhirat. Ari anu diheulakeun disebutna di dieu nyaeta 5 rupa kauntungan gede teh. Hiji-hijina ditulis ku aksara gede, dituluykeun ku aksara leutik, serta dicaritakeun pirang-pirang kaalusanana anu nurut kana eta aturan. Nyaeta supaya anu maca kana ieu risalah jeung anu ngadengekeunana meunang tambah ragab jeung meunangkeun sagala kauntungan gede jeung sagala kahadeanana anu nukana pangajaran anu tersebut dina ieu risalah. Jeung deui satemenah pangajaran-pangajaran anu aya dina ieu risalah teh eta ngaluskeun jeung ngagindingkeun ka anu macana ieu risalah nyaeta sebab meunang 5 rupa kauntungan gede teh. Maka ku sebab kitu dingaranan ieu risalah teh perhiasan alus. Nya ieu hiji-hijina kauntungan gede anu 5 rupa teh. Hiji meunang kalakuan anu paling alus. Maka ieu teh nyaeta kalakuan anu geus dialam pisan ku Allah Subhanahu wa ta'ala jeung ku Rasulullah. Ari jalma anu berlaku kulakuan anu hade teh sanajan eta jalma teh lain pribumi, maka eta kalakuan teh matak ngaluhurkeun kana pangkatna jeung ngaaluskeun kana ngaranna jeung nguatkeun kana kepercayaanana jeung batur-baturna tangtu loba anu resep ka manehanana jeung suka hatena. Maka ari jalma anu boga kalakuan goreng sanajan eta jalma pituin pribumi di dinya, maka kusebab goreng kalakuanana tangtu ngajadikeun handap pangkatna jeung goreng kasebutna jeung leungit kapercayaanana jeung musingkeun kana hate batur-baturna. Kadua kauntungan gede nyaeta meunang
parangi itu kelakuan anu hade nyaeta hade bumdi, hade basa, tur loba kasobaran jeung gede ka erana, jeung tara dengki, tara ngunek-ngunek, jeung tara goreng hate, jeung tara daek istouri, jeung tara ngomongkeun kagorengan batur-batur. Maka parangi kieu teh nyaeta parangina sakabeh anbiya jeung aulia jeung sholihin. Maka ari jalma anu meunang parangi kieu teh tangtu kalakuanana oge eta hade jeung tangtu meunang sagala kahadean anu geus kasebut tea serta di akhiratna meunang sagala kasenangan surga serta karidoan Allah Ta'ala. Ari jalma anu goreng parangi tea eta tangtu kalakuanana eta goreng maka tangtu meunang sagala karugian anu geus kasebut tea serta meunang bebendu Allah Ta'ala. Katilu tina kauntungan anu gede nyaeta meunang asup surga jeung serta meunang karidoan Allah Ta'ala. Maka ieu teh kauntungan anu paling gedena, kauntungan sebab di jero surga teh sadia sagala rupa nikmat anu galede tina sagala rupa-rupa kahadean jeung bubuahan jeung sagala inum-inuman jeung sagala perhiasan jeung sagala karajaan jeung sagala kesenangan jeung ieu kabeh kacida pisan aralusna jeung kacida ngeunahna anu sakira-kira kakaramata nanjo kana eta jeung kakara ceuli ngadenge kitu kutina alus-alusna barang surga. Jeung ari jalma asup ka surga teh terus langgeng salawasna henteu make paeh deui. Jeung ari jalma asup ka surga teh sanajan keur di duniana nanggung kamiskinan atawa kasusahan atawa kasakit maka eta kabeh henteu matak jadi karugian. Kamanehanana malah kamiskinan waktu di dunia eta matak tambah-tambah darajatna di jero surga kalawan rupa kanikmatan. Kaopat tina kauntungan anu gede nyaeta meunang kasalametan tina seuneu neraka. Ari salamet tina neraka teh eta paling gede-gedena kauntungan sabab satemana siksaan neraka teh eta leuwih banget jeung upama hiji-hiji jalma kasundut awakna ku seuneu dunya maka bisa kumahaeun teuing panasna jeung nyerina maka komo teuing upami kasundut awakna kabeh ku seuneu neraka mah anu tikel-tikel panasna jeung nutungkeun nana kasakabeh badan jeung tiap-tiap paeh tina sabab beungeut panasna maka dihirupkeun deui supaya salawasna ngarasa siksana tungtung anu henteu aya hinggana jeung murka Allah Ta'ala kamanehanana. Ari jalma anu asup kana neraka teh sanajan keur waktu di duniana boga kabeungharan atawa jadi raja atawa kasenangan maka ieu kabeh henteu jadi matak aya gunana kamanehanana jeung ieu sakabeh kabeungharan karajaan keur waktu maot ilang sama sekali samawona nalika manehanana geus nenjo dirina yen bakal asup ka jero neraka. Jeung ari jalma salamet tina neraka teh eta paling untung-untungna manusa. Kalima tina kauntungan anu gede nyaeta meunang salamet tina bahla dunia
nyaeta seperti dicarioskeun batur atawa ditanggal batur atawa dibui atawa dibuang atawa naon-naon bae sagala kanyeri tina jihad hukumna dunya. Maka ari jalma anu salamet tina bahala ieu teh nyaeta anu meunang untung sanajan miskin. Anapun ari jalma anu meunang bahala ieu sanajan eta jalma beunghar kacida maka henteu jadi guna kayana maka jadi henteu guna kayana kamanehanana jeung deui satemenna ieu kauntungan anu 5 rupa insyaallah pibeunangeunana nyaeta ku ngamalkeun pangajaran jeung papatah anu aya ieu dina ieu risalah. Kusabab kitu patut kabina-bina atas indung bapa kudu ngahiasan anakna ku ieu perhiasan anu alus, yakni palajarkeun anak-anak ku pangajaran anu aya dina ieu risalah. Nya kitu deui patuh kabina-bina atas salaki kudu mapatahan pamajikanana supaya ieu kabeh meunangkeun 5 kauntungan anu geus kasebut anu paling hade tur paling berguna tibatan perhiasan emas inten. Sebab satemenna perhiasan emas inten mah gunana teh eta sagede pisan mangsana nyaeta waktu hirup di dunya di mana geus maot tangtu ragragna katangan batur. Anapun ieu perhiasan alus gunana kauntungan anu 5 tea nyaeta ti dunya terus ka akhirat. Langgeng pisan kaseunanganana salawasna jeung deui satemenna pangajaran anu matak meunangkeun 5 kauntungan gede teh eta tawakuf kana ngalakonan sagala anu wajib-wajib anu tersebut di jero 8 pasal nu aya dina awak ieu risalah jeung kudu ninggalkeun sakabeh anu haram anu tersebut di jero 8 pasal nu aya di akhir ieu risalah. Maka jadi jumlahna pasal anu aya di jero ieu risalah 18 pasal nya ieu hiji-hijina. Pasal kahiji nentelakeun kawajiban sara atas indung bapa nyaeta kudu malajarkeun anakna ku pangajaran anu alus seperti pangajaran anu aya dina ieu risalah. Engke tangtu anakna meunang 5 rupa kauntungan gede jeung jadi anakna cahya matana indungna cahya mata indung bapana serta pirang-pirang ganjaran pikeun indung bapana. Anapun lamun indung bapana henteu daek malajarkeun anakna maka engke-engkena aringgis eta anakna boga parangi goreng. Sumaona lamun eta anakna sok campur jeung barudak anu goreng parangina tangtu aringgis akhir-akhirna eta anakna matak nyusahkeun ka indung bapana. Jeung deui diriwayatkeun ku satengah ulama engke di poe akhir satemenna anak atawa pamajikan anu henteu dipapatahan ku kahadean ku indung bapana atawa ku salakina hingga eta anak jeung pamajikan teh meunang siksa, maka eta anak jeung pamajikan malik ngadakwah ka indung bapa na atawa ka salakina. Nya ieu hadisna beunang nukil dina kitab Ihya Ulumuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Awwalu ma yata'allaqu birrajuli yaumal qiyamati ahluhu wa waladuhu fayubikunahu baina yadayhillahi ta'ala fayaquluna ya rabbana hud lana bihaqqina minhu fa innahu ma 'allamana ma najhalu. Artina anu pangheula-heulana anu
nyumantel kahiji jalma di poe kiamah nyaeta anakna jeung pamajikanana dipayuneun hadratullah ta'ala. Maka anjukeun anakna jeung pamajikanana, hei Allah, muga Tuhan nyandak hak abdi ti indung bapa abdi atawa salaki abdi, sebab ieu indung bapa abdi atawa salaki abdi henteu mapatahan ka abdi kana kamistian abdi anu abdi henteu terang kana eta kamistian. Anapun anak eta kudu pisan getol ngapalkeun kana sagala anu dipapatahkeun ku indung bapana jeung parentahan kana ngalakonan sakabeh kahadean jeung larangan indung bapana tina kagorengan. Eta kabeh tina sabab indung bapa teh kacida pisan nyaaheunana ka anakna supaya anak teh manggih nu limarupa kauntungan gede teh jeung supaya anak teh salamet tina sagala kagorengan dunya akhirat. Anapun ari papatah anu wajib pikeun barudak teh nyaeta ilmu kanyahokeun Gusti Allah Azza wa Jalla kalawan sakabeh sifat-sifat Allah anu wajib jeung ilmu parukunan saperti nu aya dina ieu kitab Babul Minan atawa Irsadul Anam, jeung maca doa-doa jeung dzikir saperti nu aya dina kitab Maslakul Akhyar, jeung ngajauhkeun sagala perkara bid'ah cara sakumaha anu geus disebut dina kitab Manhajul Istiqomah. Sakieu we anu ku abdi piatur, ya mudah-mudahan bermanfaat. Nanti lanjut pasal yang kedua ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.